telepon ka dunungan jadi bere. Ma. Jual wae gitu ya HP. Hiji-hijina di HP teh. Udah jual sugana codekeun sahanya. Oke lah. Codekeun lah ku aing ayeuna. Jing satunya aduh aing selieur kieu. Tah. Mae sugan boga kenalan anu butuhin HP ka saha rek dijual HP urang. Sama kala jempe wae di atuh ditanya teh. Ini penghakanan batu. Lebih ripuh ti aing sia mah. Siapa sugan Sugan abah butuh HP. Moal da boga ieu HP mah. Tuh bisi butuh banget jadi dua we HP-na atuh alus ieu mah jeung eta mah alusan kana ieu. Nah meni masalah teh moal abah mah da boga ieu hiji alus ya oge. Oh satu baya hari moal mah. Yang dua atuh kalau teh ngeunah jadi boga HP dua pada hiji lieur siapa mah. Geus postingkeun atuh. Heeh nya. Pastingkeun kitu ku aing. Ya. Batu nuhun banyak. Sok. Aing adalah HP anjir butuh ya jang adik aing. Anjing murah kieu yuk. Kayak nomor teleponna teh. Oh iya nomor teleponna. Cak aing teleponnya langsung mepuguh. Telepon nomor anyar. Halo Kang. Halo juga Kang. Kumaha Kang, kumaha ieu sahanya sareng sahanya. Ya Kang. Kang ulah keponya ulah naro saha-saha. Tong sok kepo. Mege nelpon ya teh. Kumaha sih? Akang laras nu bade ngical HP. Nah, si Mang jadi kepo. Ya kumaha saya we atuh, rek ngajual HP rek henteu. Naon? Si Mang urusan ka saya. Lin kepo-kepo Kang. Kan saya teh bitin ningali iklan. Iklan postingan nu Akang tah aya ieu nomerna. Bener teu Akang bisi ngabobodo kan sok loba nu nipu ayeuna mah. Nya eta mah abi nu posting mah HP-na nu abi deui. Muhun bade diical Kang. Jadi kieu Kang ieu teh bade ical teh nya. Itu sejarahna teh kieu Kang. Kan di lemur abi teh anu udurnya tetanggi. Tah jadi abi teh inisiatif hayang ngical HP ieu. Mohon dan udurna mah tetanggi sanes abi mah sehat walafiat matak tiasa nelpon ka Akang ge. Mohon Aing jadi curhat cieun aku kumaha sih Akang teh. Eta urusan Akang jang saha-saha ge rek aya naon-naon ge. Misalnya mah HP we HP. Nya bade ical Kang matak dipostingin aku mah harus si Akang tanya wae. Tah kitu atuh langsung we. Nyungkeun serokna nya. Tapi eta ulah poho hargana kurangan deui atuh lah sakitu. Jang bensin kan sakadinya teh kana bensin nya. Nah, ada si Mang teh kumaha? Kana bensin. Nah, ari Mang ka dieu kana bensin teh kana motor. Karena di motor teh di bensinan mah moal jalan. Masuk langsung ka dieu Mang. Bada terlibat ngira keburu sore ya abi aya acara deui abi teh teh. Sok Mang ka dieu tong gelap Mang mah tuangeun Mang nya jeung caina, kopi sagala rupa. Mohon. Kanggo barudak di dieu ningan sok seueur barudak. Mohon. Kade Mang, abi we hiji nitip Mang martabak. Mohon anu kacang we kacang coklat. Mohon. Aku maha Mang. Ieu aing ngasarek apel ti mah martabak. Aing marek COD Mang rek apel. Yang pesen martabak sagala mun kitu aing rek apel karek mah martabak aing mah. Mun rek apel mah moal. Tungguan we. Ngaran teh saha kesa nanyakeun di dinya. Sok we pilarianna nami abi Mang di dieu. Mohon. Artaskeun we. Mohon. Taras we asep beton. Mohon asep beton da moal bireuk lah. Nya, mohon di dia di pos abi. Siap Mang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya gitu euy. Ku jelema direk nanyakeun deh. Tadi teh sebet tahun kitu ngaranna euy. Bisa saha anjir.
Gak diharap aya pas pisan aja jelema yang tanya kita kasih aya tah sugan waeukeun. Punten bade naroskeun terang sareng asep beton teh. Iya asep beton terang. Pas pisan apalin tapi asa aya nu aneh ieu tina ngomongna euy. Cik sekali dewe. Bumina teh paling mana asep beton teh? Anjing. Nah, itu kalieur kieu. Kumaha ngajelaskeunna? Maha. Nya pisan nya. Ayo nya. Ini jelema teh salah nanya aing kalau kanu kitu. Sugan we atuh dihareup aya jelema nu waras. Sakitu-kitu teuing nya kebon di jalan lagi Genahan kayak lagu. Jelema we pas pisan. Mohon alhamdulillah nu ieu mah waras anjir bisa ngobrol geuning. Nuju naon? Nuju ngadangukeun lagu. Nah, ada musikan anjir. Bade naroskeun nya. Ih, ngapalan kieu si ayeuna mah. Mohon ari bumina asep beton paling mana nya? Oh, Mang Mamat. Mang Mamat anu di Cicunguk. Anjing kieu deui, beda deui. Tulikeun tong nya. Juga bisa salah dedengean kok aing cobaan sekali di sanes Pak Asep Beton. Mohon kapungkur mangkos ayeuna mah jadi Wa Mamat di Cicunguk bumina. Ih, nah benar kitu ganti ngaran. Da tadi mah nelpon jeung abi teh Asep Beton cenah anu sok di pos. Mohon kapungkur mah jualan karton ayeuna mah janten tukang pos. Tuh bumina. Oh nah eta pantokoneng eta. Iya anu pantokoneng lain anu beureum itu mah lain itu mah bumi kosong. Nah da aing teu ngomong beureum heuh eta teh nu eta nu koneng eta itu katingali pantona eta aya akang niat teu pantona koneng tuh anjing salah deui wae jelema anjing sarua jeung nu tadi anjing kumaha atuh ieu teh euy. Oh teh tanya nu biru eta nya eta nu biru tah eta kita bikin pan tadi nu koneng pantona. Atuh nuhun nya nuhun jelema teh nuhun atan geus nanyakeun oge nuhun. Astagfirullah umat naon eta. Lila itu aing mereka dia teh hanas teh ka mana-mana aing nyasar gitu. Jadi da Sherlock teh geus bener urang teh. Cuman sakeuring dia sugan datang. Iya gitu. Da teu wau ieu jelema anyar ieu. Kang, bade ka mana? Naon di sia? Sawana di teh teu cereg juga nu tadi. Ayo mau di kieu kabeh kitu jelema teh ada cereg hungkul. Nah, Kang, da mah tadi mah di dieu. Teu apalna naon. Nah, ari Akang bade ka saha kitu eta? Jing bener ieu mah euy. Oke ya. Ieu mah bener ya. Urang teh ieu teh Asep Beton ya. Mana apal tuh? Sok tunjukkeun di mana? Oh, bumi Asep Beton mah iya, kalarasan bumi nama. Oh iya. Pas pisan atuh. Ajal mina ya tuh. Oh yakin mah biasana di luar, Kang. Biasana mah sok cicing di luar gitu nongkrong biasana mah, Kang. Oh, tara aya di bumi nanya. Di luarna biasana di mananya, Kang? Keterang tuh. Di dieu, Kang, biasana mah di dieu pisan. Ieu na teh calik teh sok di dieu pisan da. Oh, di dieu pisan ya.
Ari akang sahat tuh namina. Abdi mah asep baton. Ning akang udah tadi ku abdi teangan teh. Hari akang di mana? Ya bener rek di HP teh. Ah, mohon. Sok atuh di dieu kan. Sok tarik. Teh tadi atuh ada jero ieu kitu urang. Ada tuh. Akang teh milarian sahat dan tetrek. Mana tadi martabak teh? Martabak tinggal lihat tuh barang keneh da intelin rek apel di moal aya martabak barang keneh sok dikeun mana apelna orang cek heula. HP saha? Anu rek dijual. Oh, iya Kang. Iya. Anjir, lu sampai nama euy. Mohon sok we sakitu lah. Iya mah kieu tilas ku abdi dibabetkeun. Tinggal tuh. Kuat. Kuat ieu mah. Anjir, tenan cik sekali di. Tuh. Anjir, Nah kumaha? Ieu tahan banting. Sumuhun, ieu mah tahan banting. Kenyang geus 2,5. Dibeli. Sok beli. Malah minum sakieu udah penting kuat soalnya ada aing sok dalung-alungkeun. Sok atuh bae lah. Bae. Ya sok. Gue butuh duit pisan ieu. Duit kan rasa tetangga udur. Terus nggak abi teh udur jadi nya saya ngical HP abi teh. Semua tetangga nu gering sanu riweuhna. Kumaha tuh? Kumaha semang teh? Tara solidaritas pisan ka batur teh. Kan bae tetangga batur nu geringna urang anu berkorbanna. Nah kumaha? Tuh jangan sebaya tuh lah nu penting urang mah ieu HP kuatnya 2,5 nya. Heuh sok bae deukeun duitna. Kelak. Ih euy guys mah euy. Transfer artinya. Ieu cekali lah apena ieu. Aing teh kudu Kurang transfer. Ngagawekeun we aing. Bukan dituduh ini teh. Sok mana nomor rekeningna? Tuliskeun. Nomor rekeningna tuliskeun. Tah. Tah nu tungtungna 0 hiji eta. Oh nu ieu. Ieu nya tah. Heeh. Sebetonnya. Heeh. Tah kurang transfernya 250. Leuwihan atuh Kang 50. Geus eueuh urang nyong bensin. Tanggeus. Asupnya dikeun. Nyatos nuhun atuh nya. Abi bade di kantor heula meureunya ieu nuhun pisan HP-na sok cing. Gira enggal damang kita nu gering nanya. Mohon. Nuhun pisan ya. Nya sangsuna. Iya, yang abinya. Ah, teh sak. Iya. Hai, untung. Cair oge aing ge boga duit si teh tadi teh kan rekening mana nya perasaan aing teh kan boga rekening tapi tadi Asep beton aing anjing eta mah boal rekening listrik aing benernya anjing itu kan token atuh anjing nyokot aku mah listrik aing jadi pinuh meureun ieu aing mah biar teh orang satrum we eta na masa bong gede aing tokenna. Coba lah peta halus kieu euy. Tujuh 2,5 mah. Ing nah euy. Ing nah kieu ing teu usik-usik acan. Anjing dina layan ge uratan kieu. Anjing teh laki-laki anjing lalaki mah euy, nu capek. Anjing teu usik-usik. Ieu apa pernah ge anger we kieu. Anjing heuh ieu mah kieu pisan tuh ah. Ing teu bisa usik-usik. Anjing mah aing katipu. Woi. Ih si beton bener-bener anjing. Tapi aing teh kudu nyobaan heula euy nita euy. Sugan we nu bisaeun ieu. Ka aing kunaon ieu anjing cenah naon. Anjing pas aya jelema ieu. Dua eta mah aing geus teu waras teuing tah. Anu tengahna ieu aing rada percaya tah maning keren kitu di kacamata. Tanyakeun ku aing. Mang punten mang ieu mang ka dieu lamang sakedap. Cicing mana eta nu dua cicing aing geus nyaho tah mana mah teu waras duanana ieu. Cicing dua cicing mana cicing. Ieu. Ieu panggilkeun bisa teh HP ieu. Cari cicing atuh teh ganeng cicing. Ieu sia cicing. Ieu HP teh tinggal itu teh bisa dikukumaha tuh. Cicing. Urang mau saha mana mah teu waras. Tuh mang tuh. Tuh. Cicing. Aing mah nyaho sama teu waras cicing. Oh iya atuh. Bukan hanya teu bisa kieu pisannya. Teu bisa gerak pisan. Cicing. Iya tuh. Tuh. Ninggal teh ngomong-ngomong di. Punten nya. Akang teh nunjukeun naon ieu teh? Iya Kang. Anjing. Ieu teh ningali. Anjing nu euceug. Anu hiji budak, hiji teu neuleuh. Hiji teu bisa ngomong di. Sarua mang santuang. Anjing aing salah di wae. Nah, musik kenaheun musik. Tah. Ieu kumaha atuh anjing ieu. Anjing. Cih anjing lamun nahaon ieu teh anjing.
Aing tuh Cilegon mantap kah? Arudet nih. Goreng entog. Ah, Goreng entog, Pak. udah anjing nanya di dia. Aing mah geus seseret aing nama mau nanya-nanyakeun deui anjing ah. Udah pisan.